Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ahinal kiram, pangatul laku pembuka acara anu kesimkeun dipihormat tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT anu kesimkeun dipihormat, para pemuda, para pemudi, hadirin rahimakumullah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana, panutan urang sadayana, wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda, para pemudi sadayana, alhamdulillah urang diposkeun yuswa ku Allah didugikeun kana sasi Syawal sabada kamari dina sasi Ramadan pamaosan nu ngirobo dialikeun kana sadan Salasa Ramadan parantos ngantunkeun urang sadayana urang dipercanten keneh ku Allah yuswa didugikeun kana sasi Syawal. Wong ngirobo ayeuna pangosan rutin para pemuda parantos dikawitan. Satu acan neraskeun hancak kajian kitab Wasiatul Mustafa mangga ka para pemuda. Mangkon urang dipaparinan kesempatan ku Allah, manfaatkeun eta kesempatan. Bilih hanya kal akhirna, bilih kaduhung akhirna. Diantos mangga dipaliwetan kami alhamdulillah hadir. Biasa nama duaan yang CS na ai nama diwakilan rombong kema duaan mengendinya insyaallah. Anu carakat namangga antara bisa rumping ya. Diantos Fadli Gilang Hasbi ikum sadayana wae mangga urang manfaatkeun ye urang dipaparinan yuswa ku Allah ulah dimubadirkeun mung sajam ya dal telamin teh nya telami. Para pemuda, para pemudi sadayana naraskeun hanca kajian min husaniyah halaman 16 nya jajaran sabaraha hiji
Faslun garis Ali ya Ali walil muroi kemarin kan mana walil muroi ayeuna eta iya Bismillahirrahmanirrahim. Walil muroi ya Ali hei Ali walil muroi jeung eta tetep pikeun jalmi anu ria salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri hiji yutimu ruku'ahu sok nyampurnakeun rukuna itu si muroi siria wa sujudahu jeung kana sujudna ma'an nasi sarta jalma-jalma wayan kusu jeung sok ngurangan itu si muroi si jalma anu ria iza sholat di mana-mana sholat wahdahu bari sahiji atanapi saurang biasa nama aya cai panas mangodelna kerjanya aya awah opik wayan situ sareng tanginas lil mar'i pikeun jalmi anu ria alladzi yan alladzi yusna alaihi anu muji si jalma alaihi ka itu si ria wa yadhkurullaha sareng sok eling itu si jalma atau nabi si muroi Allah ta Allah fil khalai dinaker eueuh jalma wal malai jeung dinaker loba jalma ya Ali hai Ali atau sakitunya para pemuda para pemudi sadayana sifatan-sifatan jalmi anu parantos disaurkeun ku Kangjeng ngalangkungan wasiat ka Sayyidina Ali sifatan jalmi anu musyrik aya sifatan jalmi anu munafik aya sifatan jalmi anu mukmin aya
tah ayeuna mah sifatan jalmi anu ria. Ari ria teh naon? Al amalu li ajlin nasi, bidamal hiji amal karena arah-arah hayang katilai ku jalma eta ria. Aya ria, aya kibir, aya ujub. Aya ria, aya kibir, aya ujub. Naon ari ria? Ria mah amal hayang katingali ku batur. Ari kibir, ay kibir mah takabur rodul haqi wastihqarun nas, nolak kana kabeneran ngahinakeun ka jalma. Anu katiuna aya ujub. Naon ari ujub? Membanggakan diri ladang gatol ibadah diri. Tah eta anu ieu mah ujubnya asa urang panggetolna, asa urang pang anuna teu hayang katingali ku batur mah, tapi dina dirina manehana rumasa asa urang teh tak ujub teh gugur ganjaranna moal aya. Ya Allah hese memere satetenya getol ku getolna tapi hayang ngabanggakeun diri ku sabab getol urang teh. Aduh ya anu teu getol kumaha nya. Tah itulah jagona iblis. Jadi ari iblis mah berbagai cara untuk menggoda manusia supaya eta manusia teh engke jadi batur dina neraka anu ngagugu karena kahayang iblis. Makana urang ayeuna pangaosan capek wayahna da dunia mah tempat kacape. Lamun mung capek mah kali maot nya eres teh. Dunia mah tempat kacape. Anu ibadah capek, anu tara ibadah capek. Nah, ayo parahan ngaos. Aya kitabna parahan ya. Anu usaha capek, nu tara usaha capek. Capek we. Anu maksiat capek, anu taat capek, ngan anu ibadah mah capekna bakal dibales ku pahala. Ari anu maksiat mah capekna bakal dibales ku nyiksa nu teu katobatan. Anu capek dina ibadah bakal dibales ku pahala, bakal maut Allah nyayogikeun pangbubungah pikeun jalmi anu capek dina ibadah. Anu capek dina maksiat bakal dibalas ku panyiksa, bakal maut Allah nyayogikeun panyepret di akhirat neraka. Naudzubillah. Makana ayeuna urang naon capek engke geus kolot urang bunga leres teh kacapena da baheula. Ayeuna bunga ngaji tara salat tara engkena bakal ceurik, engkena bakal ceurik sok nya ceurikna tina ladang baheula capek dina maksiat katobatan. Naudzubillah. Aya ria, aya ujub, aya takabur. Ria naon? Amal hayang katingali ku jelema. Ari ujub ngabanggakeun diri, rumasa diri asa panggetolna. Ari takabur rodul haq nolak kana kabeneran. Wastihqarun nas ngahinakeun manusia. Lah nusok ngaji ge malariskin, nusok salat ge daring ya urang tara ngaji tara salat jag sehat panyungkun ti Allah sehat nage mah eres teh nya. Makana pemuda-pemudi pangaosan rutin paranto di kawitan paraksakeun halaladir terutama ya pemuda ayu anu junior mecan karawin ya lobana nu geus karawin ya pemudanya nya mecan karawin supados ngaringankeun beban orang tuana piwaran sina ngaraji
Tiwarang senang ngaraji ke orang tuana. Ari jadi kita mah gugur kewajiban. Iya, engke bisa jadi panyepret karena jadi kolotna boro-boro di akhirat di dunia kene jadi panyiksa ti Allah ulah ngantep udah teu apal kana agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Para pemuda saur Kangjeng dawuh Kangjeng wasiat ka Sayyidina Ali, ya Ali hai Ali, dina kalimana khusus ka Sayyidina Ali tapi dina maknana umum ka urang sebagai muslim muslimah. Saur Kangjeng, ya Ali hai Ali walil muroi, jeung eta tetep pikeun jalmi anu ngabogaan sifat ria. Salah asu alamatin aya 3 ciri pikeun jalmi anu ngabogaan sifat ria. Mana hiji, yutim ruku'ahu wa sujudahu idza shalla ma'an nasi. Sok ngaluskeun eta sin jalmi anu ngagaduhan sifat ria nalika sujud ruku salat lobaan jeung jalma-jalma luasa hayang nanti ya hayang katieu tah. Jadi lamun anjeunna keur salat lobaan mah dihusu-husukeun sujudna rukuna bacaana da hayang naon hayang aya pamuji ti jalma siria mah. Tapi di mana-mana eta jalmi anu ngagaduhan sifat ria salatna teh nyorangan teu bareng wayan kusuhu dikurangan. Jadi cepat tahun laporan dia set perlombaan nyantai ya nilai ta. So kembalikan kana diri lamun diri urang keur salat sorangan kitu teh tah. Lamun diri urang keur salat berjamaah kitu teh tah. Lamun aya keneh berarti sifat kitu berarti diri teh masih aya ngagaduhan sifat ria. Kelobaan kersorangan biasa we sarua jeung kelobaan sorangan oge beres teh sampurnakeun rukuna sampurnakeun sujudna bacaanana tilu balenan naon sababna da Allah ninggal da Allah netep perhatikeun lain karena jelema sing karena Gusti Allah tah ieu. Amun jalma ngagaduhan sifat ria aya ganjaranna moalnya moal aya ganjaranana lamun urang hayang katiri keneh ku jelema berarti engke lamun urang maot nagih ka Allah Gusti mana ladang ganjaran salat abdi Gusti pan abdi osok salat dicarekan paling ku panggil malaikat teh urang Gusti Allah bejakeun kitu kasipulan eueuh sia ganjaran maneh teh. Nah, hati ayah Gusti panala sok ibadah bener maneh sok ibadah ngan hanya kau ibadah maneh lain karena Allah tapi karena jalma. Wah berarti sedihnya sedih atuh ganjaranana urang belajar ngares hatenya urang ibadah tersorangan jeung kelobaan asarua we juga kelobaan ulah rasa rumasa diri sorangan tapi aya anu ngabarengan aya anu merhatikeun ya nya sapantos kamari sasi Ramadan pan terkadang jalma boga rasa rumasa diri sorangan anu merhatikeun ayeuna wani pan barang dahar ti beurang nya eres teh ulah sing apal bahwa Allah merhatikeun sing apal bahwa Allah nguping ningalikeun ka urang tebihkeun tina sifat ria ulah hayang kapilih ke jelema lah
di mana hayang katil ke jelema mah engkena di mana dipuji sok bunga nya, di mana-mana dicawar sok ambek, tapi sing hayang dipuji di alam ku Allah da eta lah nya. Urang memeres hate lah lain sim kuring tos bisa nya, urang belajar ieu masa-sama nya. Bising ke urang hanyakal, bising ke urang hanyakal, urang latihan. Aduh pengajian mula-mula bogas mulai deui haroream mending keneh lalajo Persib senanya. Tanamkeun dina diri urang butuh ku ilmu, tanamkeun dina diri urang butuh ku amal. Lamun geus aya sifat diri butuh ku ilmu ku amal pasti bakal maksakeun moal kahalangan ku jauh ti imah. Mangni tuh pan jauh ngalewatan naon tah ka sawahnya da butuh ku ilmu maksakeun ya, maksakeun da butuh sapertikeun jalma butuh wah duit diteangan teh eta artos burang diteangan kucing diteangan da butuh nembongkeun sifat boga pangabutuh kana duit. Tah urang ge nembongkeun sifat boga pangabutuh kana ilmu. Ulah eleh kabogoh nembongkeun sifat boga pangabutuh ka kabogoh. Gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi, sanajan jauh dijugjug anggang diteang angger siap berkorban demi si dia nya. Eres teh selagu usah geuningan anu ieu teh cukup dina telepon saeunya insya Allah. Eta teh nembongkeun sifat boga pangabutuh ku ilmu. Lamun urang geus nembongkeun sifat boga pangabutuh pasti bakal diteangan. Hujan mau jadi halangan, jauh mau jadi halangan. Aya Persib rek ngaji, Persib mau ngaji insya Allah engke bakal naon, bakal wayap rohuna, bakal bunga ladang capek urang ayeuna maksakeun. Ulah ayeuna urang bunga, ulah ayeuna urang seuri, engke isuk bakal cerik urang sabab teu boga ilmu. Naudzubillah summa naudzubillah. Geus boga salaki, geus boga pamajikan mah komo geus boga anak bakal nambahan tanggung jawabna. Henteu ka pamajikan hungkul tapi jeung anak ayeuna mah saha jani masih keneh tanggung jawab kata majikan ke geus gaduh putra nyajannya nambahan kewajiban nambahan kudu dididik kudu dinaon diperhatikeun tah ayeuna geus sami ulah dogika melak pepelatan teu diurus. Jadi nama jadi ngan eta pepelatan ngan moal naon moal ngabuahkeun hasil anu ngamuaskeun eres teh sabab eta pepelatanan teu diurus. Bari diurusna kudu make aturan ya, diurusna kudu make aturan nya boga pepelatan diurus kan teu make aturan langsung diberak eta teh naon sakilo tangkal hiji pae atuh teu diatur atuh nya make aturan tatangkalan boga tapi teu di naon teu diurus hasilna hasil ngan pasti bakal nganyakitkeun capek gawe tapi teu kapake hasilna sakieu. Tapi lamun urang ngurusna benar-benar pasti bakal memuaskan hasilna. Tah kabudak we kitu ulah nyun anaknya murudu salosinnya anaknya coba bayangkeun ari dididik henteu coba aku di dunia keneh ge jadi rieuh ka kolotna teh ngaripuhkeun kolotna
nu hiji urusan jeung polisi coba udah maling wae, anu hiji urusan jeung naon jeung tetangga. Ya Allah sedih di dunia kene ku Allah geus dibere kitu tah. Makana perlu ngadidik urang tah ngan mumpung laleutik keneh didik. Tapi lamun geus badag mah punten atos abdi nyangem aya hiji keluarga bapana sok kebon, hiji waktu bapana erek ka kebon, budakna milu, bapak milu hei gatuh pas geus tepi ka kebon eta budakna ningali kanehan naon aya tangkal alus ngan hanyakal bengkung ma ajmalaha dihi sajarota. Aduh bapak ieu tangkal teh kacida alusna ngan hanyakal muwajjatun ieu tangkal teh bengkok. Atuh bapak urang benerkeun we ku abdi ieu tangkal teh urang sina lempeng alus ieu tangkal teh lamun lempeng mah bapana teh naon gumujan seuri. Nah bapak bet seuri bager lamun ieu tangkal dibenerkeun dilempengkeun lain kalakah lempeng kalakah naon potong ngahulang budakna ya nya oge tah eta teh hiji kinayah logika lamun budak geus rada badag geus wani ngalawan ka kolot tuluy arek dibenerkeun sakaligus bener moal kira-kira ngalawan ka kolotna dabongan baheula teh dibenerkeun teh dilempengkeun akhlak budakna atuh ayeuna geus jebrok geus badag ngadon kitu rek dibenerkeun ku kolotna disakaliguskeun mun tangkal mah bakal naon potong eta budak lain lempeng kalakah ngalawan ka kolotna teu saeutik pan kolotna dikadekkeun jadi budakna naudzubillah eta teh panyepeti Allah bongan eta budak teu dididik kitu tah. Kenalkeun budak jeung wudu, kenalkeun budak jeung salat. Alhamdulillah ya. Abdi ge keur masantren di Tasik. Putra-putra guru teh dibarawa ka masjid Dibarawa ka masjid. Ngan aya geuningan hiji masjid anti budak ulah ka masjid sia ngaganggu cenah. Aya hiji masjid asli eta. Wah dibawa ka masjid padahal budak teh hayang belajar salat terus teh. Abdi ngabandungan guru abdi di Tasik budak leutik keneh dibawa ke masjid salat nyai heurima wajar teh ngaganggu. Alhamdulillah naon tah ngenalkeun eta kolot ka budakna sina apal jeung salat ngan panginten aya aturanana ari geus disunatan nya. Ari candi sunatan mah bilih jadi omongan baturnya leres teh. Dah eta dikenakeun budak jeung salat na engke rada badag budak teh moal ninggalkeun geus dikenalkeun jeung salat. Ieu mah boro-boro budak dikenalkeun jeung salat tara jeung ngaji tara da kolot lagi kadang-kadang jarang ngenalkeun budak kana salat naudzubillah. Wayahna engke di mana menang panyepeti Allah ladang laku lampah budak teu beres Allah masih hanaon peringatan tah ka kolotna. Mudah-mudahan urama ulah terjadinya amin tah ladang ngadidik insyaallah. Tah eta teh jadi kisah bapana bager lamun ieu tangkal dilempengkeun sakaligus moal lempeng kalakah potong. Erek oge lamun ieu pepelatan teh keur leutik keneh katingali ieu tatangkalan erek mengkol buru-buru pasang naon awi naon bahasa kebon mah tuturusnya tah beunteut meh lempeng tah kitu nya meh lempeng akhirna eta tangkal lempeng buahana bakal beut hasil memuaskan naon sababna diurus gitu. Kos balong we meureunnan kitu boga balong diurus tara coba
di pelatan cai tara diteang akhirna hasilna saeutik syariatna da kurang beres teh kudu nyariatna naon kudu nyariatna besar badak taplokan koredan naon paraban memuaskan insya Allah syariat udah teh laha ma tasabat wa alaiha ma tasabat manfaat ladang laku lampahna madarat ladang laku lampahna hiji sifatan jalmi anuria di mana-mana salat lobaan sok nyampurnakeun dina ibadahna di suhu-suhusukeun tapi di mana salat nyorangan sok dikurangan gawa digancang daru masa eueuh anu merhatikeun keur sorangan teh raskeun salajengna walil muroi pikeun jalmi anu ria wayan sutulil mar'i alladhi yusna alaihi di mana-mana aya anu muji sok getol sok getol aduh alhamdulillah daek ngaji usaha teh atuh urang teh tah ya tapi di mana-mana anu muji eureun bunga anu muji cenah aduh belajarnya belajar memeres hate ulah kena hayang panilai ti jelema sok ayeuna keur acara di kecamatan teh musabakoh SD musabakoh qiraatul Quran musabakoh salatnya perlombaan nya kumaha tah eta budak dah yang menang piala teh yang menang naon juara teh akhirna waduh cenah budak ieu nyalatihan dididik teh mah geus ngaji mah kudu tebikeun tina sifat ulah hayang kapuji ku jelema anu ikhlas mah anu karena Allah dipuji teh dipuji antang we biasa dipuji moal nambahan kagetolan dihina moal ngeureunaan ke ibadah keras itulah jalmi anu ikhlasnya eta dina kitabna asa benten nomor katiluna sifatan-sifatan anu magaduhan ria teh wa yadhkurunallah naon tah sok daek eling ka Allah sok daek eling ka Allah fil hala wal mala dina keur waktu lobaan jeung dina keur waktu nyorangan namun aya lamun dina keur lobaan mah digetolkeun lamun dina keur nyorangan mah dikurangan tah eta tadi teh nya ibadah lamun kelobaan mah dikumaha ditambahan disampurnakeun eta eling ka Allah kelobaan waduh si eta mah gatel dipuji atau tapi lamun kesorangan elingna mah elingan jadi dikurangan beda jeung dina kelobaan itulah sifatan jalmi anuria mudah-mudahan ulah ngancik dina diri urangnya para pemuda berlatih
simkuring ge dah hese atuh ya Allah nya hese datanya bahkan dina kitab hikamah kieu bahasana husnul a'mal nata ijo husnul ahwal husnul a'mal ari saena amal kategori saena amal bahiruha aniria hiji kosong ke tina sifat ria berarti lamun amal orang masih kene hayang katilai ku jelema can kana kategori amal HD saudina kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah nah ieu mah teu aya jadi kalau betul kana amal HD teh lamun nalika urang amalna kosongkeun tina sifat ria amal naon wae lah amal dohir amal batin ulah kosaha Haji Muhyiddin teh anya Haji Muhyiddin tukang bubur naik haji hayang wae tatenya dipuji ku jelema teh nya hayang wae aduh ieu teh jangan meres hate udah urang teh gaduh hate leres teh gaduh hate pan aya mautul qalbi aya qaswatul qalbi aya fasadul qalbi aya maut hate aya naon ruksak hate aya teras hate aya layyinul qalbi aya leuleus hate tah leuleus hate nu teras hate mah bakal deukeut kana maut hate lamun geus maut hate hese nampi mauidhoh hese nampi ilmu kahalangan hatena lamun ngaji kena bahasana teh kena kalakuan maneh ngamok dasar si eta mah nyindiran wae uing cenah hor tah kena kana hatena leres teh tidinya tah palebah ngajina muji guna kana dirina hade si eta mah euy muji wae ka urang tuh nya repot wae masyaallah ieu kalebetkeun kategori amal hade lamun amalna urang kosong tina sifat ria aduh naon bae tah mah sing dibarengan ku sifat ikhlas wa ma umiru illa liya budullaha mukhlisina lahuddin jeung teu diparentah aranjeun kabeh kecuali piwarang ibadah bari ikhlas bari ikhlas capek nama capek geus digawe tapi datang kewajiban paksakeun we insyaallah itu bakal gede pahalana ladang capek geus usaha ladang capek geus kuli tapi dipake ngaji pentingna luar biasa beurang neangan dunia penting neangan akhirat naon neangan dunia usaha kuli dagang tani akhirat yang ngaonean akhiratnya ngaji dalam muka capek mah sadayana ge capek so paketu aijal geus kuy diisutika asarnya payen Mang Hendra di pasar sadai komo itu Mang Jamil mah ngopret truk badag tenaga badagnya capek dan ngeunana mah wayah kieu teh naon sare atunya tuh sing jadi saksi aranjeun gawehnya hadir kana pangajian teh Allah nurunkeun kabarokahan ka keluarga urang sadayana amin ya rabbal alamin cek apenya tadi jam 8 kurang saparapat ayeuna jam 8:30 sajam kurang saparapat mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina keterangan agama upami aya salah tina kabodohan simkuring nu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat mudah-mudahan pangosono teh dikawitan urang sadayana dipaparinan istiqomah dina ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.